Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah para mitra tiasa tepang dangu deui sareng simkuring dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun carios kelong wewe dina seri ka-10 nya para mitra. Mitra kaum dangu simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sok bilihna oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangansa ukur rekat carios anu dipidamel ku simkuring etang-etang kangge hiburan para mitra kaum dangu sadayana. Salangkungna pamugi sing janten pangbebrah kana manah panglipur kana kalbunya para mitra. Kukituna supados tong nyangkolong teng kana waktos mangga dikawitan wae kalajenganana dongeng Sunda anu mantun carios kelong wewe dina seri ka-10. Wilujeng ngadangukeun. Ieu ah. Para mitra kaum dangu, carios kiwari di waktu siang. Dupi para wargi nembe reres tina nguburkeun mayit anu janten korban si kelong wewe namang sapeuting. Geus 2 nyawa kaalapati waktos wengi ku eta kelong. Istuning janten pimelangeun pisan ka sakur wargi di lembureng ku harita para mitra. Kaayaan tani sareng sajabina poe harita teu rada dipalire ku wargi lembur. Dupi aya hal anu langkung diheulakeun pikeun dipecahkeun jalan kaluarna ku sadaya wargi. Nyaeta pikeun numpeskeun si kalong wewe anu kiwari ngajungjurigan ka lemburna. Dikocapkeun harita di bumi Mang Tatang kaleresan tos ngariung aya 3 jalmina. Gunem caturna teu leupas nalungtik di mana padumukan si kelong waktos Mang Tatang harita mileuweungan nyandak murang kalihna. Munggaran Mang Taskam naros ka Mang Tatang dina kocap carita harita. Cobi tang, di mana dupi waktu saanjeun teh harita tiasa nebungan murang kalih waktu subantun ku kelong wewe tang. Tarosna Mang Taskam harita diregepkeun oge ku Mang Awin bari ngudud sareng Mang Tatang. Di tengah leuweung, nyaeta di tengah leuweung ledegan Mang, aya sumur di dinya teh. Nanging di jero sumur teh aya gua anu nangkorek paranti si kelong wewe nyumputkeun budak anu dirabuna. Nya murang kali sareng adik kuring ge. Di dinya eta teh ditimukeunana Mang. Waler Mang Tatang tegesna teu ngirangan teu nambihan perkawis nu geus dialamanana waktos nyandak wangsul murang kalihna ti alam dedemit para mitra. Nu janten patarosan lupi eta tempat nah memang panyangrokan keur padumukan eta kelong atanapi ukur tempat nyumputkeun budak hungkul tang. Susul tarosna Mang Awin ka Mang Tatang para mitra. Nu langkung teges keur nalungtik sasarengan dina perkawis bade numpeskeun si kelong wewe. Mumutkeun pangakon ti adik kuring. Eta tempat sanes padumukanana. Istuning ukur tempat nu sakadar nyumputkeun korban anu kenging dirabuna Mang. Walerna Mang Tatang dupi ngabeberkeun pangakon ti adina nyaeta Laraswati nu geus langkung terang gua anu nangkorek di eta sumur nu kongsi di cicinganana waktu harita di alam dedemit. Ajeng, di mana pamiki nu jelasna panyangrokan eta kelong teh tang numutkeun maneh. Taros deui Mang Taskam ka Mang Tatang. Memang harita keur bener pisan wargi teh ngarasa dendem palai geura numpeskeun si kelong wewe para mitra. Waktu skuring manggihan eta kelong di leuweung teh memang laras panyangrokan atanapi padumukan manehna eta teh Mang. Nanging teu bisa ditebak di mana netepna. Numawi pan bangsa nu kitu Mang teu sirikna tempat nu rungseb jeung geeuman memang kabetahna eta teh keur cicing.
Kocap Mang Tatang harita para mitra negeskeun kesimpulan nu diperhatoskeun namangsa itu anjeunna mileweungan. Upami kitu bisa janten kelong wewe ge atuh cicing di kebun-kebun di lembur atanapi di sakur tempat anu sungil nu pigeueuman nyumutkeun cara urang sadaya nganggep ka eta tempat kitu panginten tang. Tegesna Mang Awin cobi nyinggetkeun katerangan nu dikocapkeun ku Mang Tatang harita. Bisa janten gitu Mang. Ari dedemit nu marakayangan teu wae aya di leuweung, di mana wae ge aya. Ngan cara dedemit nu geus bisa ngarawu jeung nyabak ka manusia. Langtos eta lain ukur dedemit nu bangsana ukur halus wungkul. Nu mawi numutkeun kuring, manusia makhluk anu sampurna. Sedangkan bangsa halus ukur bisa nyaranding, nyalusup ka tulang jeung kana urat iga manusia anu ngalingkup ngagerakkeun cara kahayangna ngalangkungan jelma nu cetek imana kanu kawasa. Kocap Mang Tatang para mitra langkung mertelakeun rupihal anu ditampina tina keterangan omongan kolot baheula jeung sakaol jelema lepus atanapi anu luhung elmuna. Upami kitu helong wewe janten kasebatna makhluk naon eta titang numutkeun maneh. Taros Mang Taskam nu harita ngarasa langkung kabuka pikiranana ngarasa bener naon hal anu geus dikocapkeun ku Mang Tatang tadi. Teu jauh panginten mun kuring bade negeskeun mah kalebet siluman manawi nu mawi ngaran siluman teh ceuk sakaol pangbohongan kolot mamang nyaeta mangrupi makhluk jelmaan manusia nu aya sindet patalianana jeung bangsa dedemit. Hal eta nu ngajadikeun manehna bisa ngawasaan dua hal, ngaleungit siganing jurig nyabak wujud manusia siganing jelema umumna, hartosna siga teu aya tedeng aling-aling keur siluman nyiar korban ka manusia jeung sato nu ditujuna. Mang Tatang langkung teges deui mertelakeun katerangan anu ditampina tina kocap sakaol pangbohongan kolot baheula para mitra. Ayaku bener omongan maneh tang. Langkung kaharti nepi ka dieu pikeun kuring khususna anu ngaragebkeun kocap maneh tadi. Istuning siluman ieu kelong wewe teh tang. Naon tujuanana eta kelong teh nya? Kudu taterasan nyokot korban ti lembur urang. Eta nu janten patarosan pikeun kuring ayeuna ieu teh tang. Kocapna Mang Awin para mitra harita beuki kajujut patarosan nu bisa nalungtik tapak lacak tiasana si kelong ngajungjurigan ka wargi lembur engku. Teu lami harita nuju gunem catur nyikatinem mawakeun kopi kapayun dina nampan lajeng disuguhkeun kanu nya mah harita ditepas para mitra. Mangga Mang Taskam oge Bang Awin ditampi kopina ieu kangge akang nu takaran gulana sakedik. Kocap nyikatinem para mitra dilajeng ka jero deui anjeunna jeung Laraswati oge binok ngalajengkeun padamalan di hawu. Mun eta masih aya jenat bapana jang ending Bah Sukandar jenatna Bah Armadi teu sanggemeun anjeunna pasti sanggeun ieu teh. Nu mawi kaceluk lepus atanapi luhur elmuna oge eta jenat teh Kang Taskam. Ceuk Mang Awin kocapna sakedik nyambet kacarios jenat Bah Sukandar. Bah Sukandar moal atuh kalebet kasepuhan anu luhung win. Kolot anjeunna jeung Bah Armadi mah dupi ngantunkeunana oge waktu sinding masih orok keng 30 poe. Ngan janten misteri oge eta teh maotna Bah Sukandar teh. Nu mawi aya nu nyebatkeun benang telu. Aya oge nu nyebatkeun perang batin jeung musuhna. Mana nu laras eta carita teh disidem dugi kiwari ku Maeci anu janten bojona. Kocap Mang Taskam harita langkung uninga oge kana carios kapungkur jenatna Bah Sukandar. Tapi kituna oge Bah Armadi ge teu kirang-kirang Mang ilmu kadigjayaanana mah salaku kasepuan lembur kiwari. Kapungkur kuring terang sorangan.
boga ilmu rawa rontek eta Bah Armadi teh. Kong sipan jamanan garombolan nyasar ka ieu lembur ku Bah Armadi dilawan sorangan. Keur masih jag-jag waring kas keneh. Kabur sote eta garombolan teh. Pedah mancelaskeun suku Bah Armadi, teras biasa nyambung deui. Bari seuri eta Bah Armadi. Nu mawi dugi bongkok kitu anjeunna mah masih hirup wae da sesang maotna panginten. Dume ngagegeh ilmu eta. Kocap Mang Awin para mitra, kibari ge ngakon ka Bah Armadi salaku kasepuhan nu ukur katinggal hiji-hijina di antawis para pini sepuh nu luhung ilmu di waktos zamananana. Atuh Mang, nyarioskeun Bah Armadi mah atuh bujeng jalmina. Kuring anu geus silas mah ye. Meleweungan mantun itek sundung na wae ge. Salamet eta teh Kang. Salamet dina cara sato galak anu bade nyiksi ku di teh. Ieu mah pujeng lutungnya. Nu geus biasa pajonghok jeung manusia, maung jeung sabangsana kuat lumpat micen salasah ti heula. Bener. Jadi mun aya maung ye paambrok jeung kuring, manehna micen salasah heula. Siga ninggal naon kitu ka kuring teh, janten salamet we kuring teh. Dugi ka murang kalih teh tiasa kabantun sareng pun adi teh. Kocap Mang Tatang para mitra, dumeh nyambungkeun carios pangalamanana waktos mileuweungan mantun sundung Bah Armadi. Istuning dina harita sadayana ngakon yen Bah Armadi teh kalebet kasepuhan anu lepus atanapi luhur ilmuna para mitra. Mang, sok dileut lah kopina atuh mari ngawangkong. Bisi kaburu tiis teu geunah kena kopi mah mun geus tiis. Mangga nyuhun pisan, ieu geus disugebakeun. Semohon Tang, ngarepotkeun wae padahal mah Ciherang we Tang. Teu sawios. Salagi aya Kang, upami teu aya mah panginten. Disuguhan ku Ciherang kuring ge. Tembal Mang Tatang beri seuri nandakeun banyolan dina gunem catur harita para mitra. Para mitra kaum dangu, jagat harita anu lenglang taya mega pihujaneun. Panas anu nongtoreng nyieun hareudang. Teu saeutik kaum ibu nyaramkeun murang kalih nu ulin dina harita rumasa panasna dumeh ngundang panyakit sumeng. Nanging kiwari di tukang caketampian memang aya tangkal peuteuy nu cekap iuh keur sakadar diuk di handapna. Nu aya amben parantina Mang Tatang atanapi nyikatinem gogoleran beurang bari dihiidan ku angin lembur. Nu lami ti lami mah mepende oge. Dugi sakapeung mah kapeureum pedah katebak hiliwir angin para mitra. Kalersan rengse babantos di hawu. Nyarioskeun Laraswati teh nuju ngiuh di dinya. Panonna melong kanu jauh ningal ka amparan sawah, sakapeung oge ngareret kabeh pakebonan anu endah. Kiwari taya angin taya hujan, hatena jol emut kajang ending. Kagambar dikongkolak panon, yen jang ending teh keur uncang angge duduaan jeung anjeunna. Istuning hal nu kitu ngagambarkeun eusi hate Laraswati nu keur beunang rasa asmara para mitra. Duh, naha atuh aya kolebatna Kang endingnya. Tepuguh ieu teh pikiran mah ti kamari ngadadak sok jol we emut Kang ending. Kunaon si ari kieu teh nya? Kunaon Mamah Andri Karawang upami hate teh kieu? Cobi atuh bantun walerna. Mun abdi bade kulem, sirah tos dibantal, siga dihareupeun. Kuring nuju nyangu, siga disisieun. Mun kuring keur mandi, siga ninggalikeun. Mata ke sok era sorangan ari mandi teh diangge weh kembena. Padahal mata aya sasaha kitu anu ningalikeun. Paling ge ukur sireum anu ngarambat di
palang panto. Sok kitu tak sok era geuning mama. Kocapna Laraswati sosoranganan ngarandapan hate nu beunang asmara para mitra. Teu benten sareng jang ending. Cicingna asa kurempan ngogo lamunan kanu dipideudeuh dumeh jauh ti paninggalan. Nya samentawis Cep Dadang dan nuju sareng teteh babantos di hawu. Oge ieu teh entos rengse sadayana teu aya deui padamelan. Panginten abdi bade cobi we ah. Amang Kakang ending sakantenan nyobian nguseup saurna gaduh balong alit di buruanana. Kocap deui Laraswati harita bari lajeng kalebet permios ka Nyi Katinem bilih neangan dupi kiwari anjeunna bade amang kajang ending para mitra. Teteh, mun akang milari laras bade ameng heula sakedapnya teh. Kocapna Laraswati permios ka Nyi Katinem nu keur ngelonan Cep Dadang di pasemahan para mitra. Bade ka mana? Neng, amangna. Taros Nyi Katinem ka Laraswati, Laraswati geh nembal deui ka Nyi Katinem. Bade ameng Kakang ending teh bade iseng-iseng miceun balueng nyobian nguseup ah di balongna anu diburuan teh. Walerna Laraswati kiwari nu mawi rakana masih kene kasemahan ku Mang Awin jeung Mang Taskam harita para mitra. Anjeunna janten teu wantun kangge permios ka Mang Tatang. Oh, nyasok pami amangna kajang ending mah terempan teteh oge nu mawi bager jang ending mah. Budakna oge nyaah ka indung teh. Cik ditu bilih bade amang maneng. Kocap Nyi Katinem ngawidian Laraswati harita nu bade amang kajang ending para mitra. Laraswati ge longsong manahna lajeng angkat mapah ka tukang bade muru ka bumi jang ending nu aya di juru lembur para mitra. Para mitra kaum dangu, gunem catur Mang Tatang sareng semahna harita can cekap sakedeung. Dumeh masih aya hal nu keur dicarioskeun ngeunaan si kelong wewe. Kopi geus beak sagelas para mitra, tapi udud terus ngebul. Mang Taskam jeung Mang Awin masih kene sasarengan palai nimukeun garis handapna pikeun cara kiwari numpeskeun ka eta kelong wewe. Aya deh kuring ge di dieu ka Ba Armadi teh tang. Manya atuh anjeunna teh tu bisa keur mentaskeun tulung wargi lembur nu kiwari ngagerih pisan ka anjeunna. Sakti da teu girang Ba Armadi teh, tapi kunaon kitu kuat ngocapkeun teu kiat atanapi teu tiasa. Kocap Mang Taskam kiwari anjeunna ngaherankeun Kabah Armadi nu nyata teu tiasa nulungan kasusah wargi lembur kiwari para mitra. Panginten dumeh tadagi geus teu kiat Bang. Nu mawi geus rangrang rongrong titinggalana oge. Wajar wae pami anjeunna geus teu kiat atanapi teu mampu oge sok sanaos anjeunna teh salaku kasepuhan di lembur. Lajeng nah nya pantes keur urang-urang kabeh teh nyalahkeun ka anjeunna upami anjeunna leres teu kiat. Kocap Mang Tatang harita niatna ngaleungitkeun sabijil pandangan nu sakintena ngarempankeun keur dibahas. Nu mawi anjeunna langkung ngutamikeun alus panyangka ting bating goreng sangka ka papada batur. Dumeh ngajungjung semboyan lembur nu kedah silih rengkuhan ka papada jalmi para mitra. Lajeng kumaha Tang? Saena upami tos kieu moal nya kudu cicing wae. Ngantos korban deui jeung korban gitu. Kocapna Mang Awin dupi Mang Tatang sareng Mang Taskam oge pada repe harita. Pikiranana sareng
kumalayang neang bongbolong pikeun tiasa nyalametkeun balarea. Kang, urang cobisuan wae ka Kiai Nawawi. Anjeunna kasepuhan nu getol ibadah nu memang sangaja hirup nyorangan di leuweung kulon. Leuweung kulon tang. Sakaterang amang leuweung kulon mangrupi leuweung sangat. Leuweung nu dicicingan ku bangsa lembut. Teu kirang beja ti batur amang ge. Loba jalmi bisa asup ka eta leuweung. Nanging teu bisa wangsul saurna teh tang. Ceuk Mang Taskam, kukurayeun ngadangu leuweung kulon. Dumeh geus kakoncara sangatna eta leuweung nu geeuman ngaleuwihan leuweung geledegan para mitra. Keula. Kiai Nawawi murid Kanjeng Sunan Waringin Pitu tang. Kocap Mang Awin rada apal kanamik Kiai Nawawi. Riwayat kocap jenat bapana pernah nyarioskeun Kiai Nawawi keur ngora nu janten murid Kanjeng Sunan Waringin Pitu. Mangrupi jajaran ti kasepuhan kulon nu sami kaceluk pasagi ilmu agama jeung kadigjayaanana para mitra. Sumuhun Mang, Kiai Nawawi murid kasepuhan Kanjeng Sunan Waringin di kasepuhan kulon. Numutkeun beja kiwari anjeunna masih jeneng di leuweung kulon. Ngahaja hirup nyorangan dupi nyampurnakeun amalan pamungkas nu ditampina ti almarhum Kanjeng Sunan Waringin Pitu. Ngan sambet dinya beja anu ditampi kuring teh anapun di mana teges genah eta leuweungna nu janten pakuwon anjeunna teu aya anu terang Mang. Kocap Mang Tatang, kiwari langkung bingung deui keur sadaya. Rehna teu aya nu terang pakuwon tegesna Kiai Nawawi di jero leuweung kulon nu disebatkeun. Janten langkung jauh wae tang pikeun meunang bongbolong pami kitu mah. Lumawi saurna para sepuh di dieu. Nya ieu mah nya lembur mana tos dicobian keur sababiah ku wargi-wargi sadaya. Ka sadaya kiai jeung dukun geus boh nu caket ti lembur atanapi anu jauh. Ngan walaranana sami teu aya nu matli. Malihan Kang Komar harita teh kantos oge ngajumatan. Nyaeta Jumat Kongkorong kamurang kalihna kenging ti dukun Gunung Lempang lamun teu salah mah. Nanging buktosna towong malihan kalah kajanten korban murang kalihna ban. Sumuhun kitu oge Mang Jaja. Eta salaresna waktu siangna Mang Jaja teh tos ngadongkapan dukun di lembur lengko. Dupi hawatos saurna teh anjeunna ningal kaprihatinan lembur nu keur kenging kasieun ti kelong wewe. Nya istrina oge kaayaana nuju meteng kitu pan geus sebulana. Nanging buktosna malah janten korban oge. Sadaya anu pinter geus teu kaharti kocapna yen ngomongna teh eta makhluk teh kalebet sakti kitu tang. Susul kocap Mang Awin para mitra. Dupi kiwari janten terang Mang Tatang ge. Yen istuning wargi teh teu cicing oge pikeun neangan cara kangge nyalametkeun kaluargina masing-masing tina ancaman ti kelong wewe nu keur men neangan korban. Pada arti memang geus dicobi ku kabehan. Dongkap kasadaya jalma pinter jeung para kiai nanging taya hasil. Kiwari kuring janten langkung melang deui ieu teh yeuh. Bakal aya nu janten korban saban wengi ka payuna mun teu saenggalna meunangkeun jalmi nu pasti bisa numpeskeun si kelong wewe. Kocap Mang Tatang kiwari. Hatena janten hariwang bisi bakal aya korban deui saban peutingna upami teu saenggalna meunangkeun jelema anu bisa nulungan kana kaprihatinan wargi kiwari. Nya dumeh kiwari masih can kapanggih hasil keur neangan bongbolong kiwari. Dupi Mang Taskam sareng Mang Awin oge pamit wangsul para mitra. Nanging singgetna carios kiwari maranehna geus saur manuk bade ngayakeun melekan peuting ka sakabeh kaum bapa pikeun jagi di bumi masing-masing. Di mana jeung saha wae manggihan aya kakeleperan kelong wewe kada saenggalna nabeuhkeun kitir supados wargi nu sanes enggal gibung pikeun moro ka eta kelong.
mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos peuting. Baranang obor di lembur rengku janten nyaangan ka jero lembur. Malihan dupi jalan lembur nusa tadina poek ge guyub harita mah dipasangan obor ku para wargi pikeun nyinghelarkeun si kelong wewe. Sangkana saha nu terang kuningalna aya obor sugan we si kelong wewe teh teu wantun deui keur nyanggrok ka eta lembur. Kiwari nyarioskeun kajang ending nu keur ngarancetan indungna dumeh karaos pegel sukuna nu tos jalan jauh waktu sonten mulang ti pasar. Carios zaman baheula ya para mitra, ka pasar ge dupi ukur tiasa dianteur andong kangge nu gaduh pakeun. Nanging sapertos mah ecih mah nu ngaraos prihatin di layanan mapa sanaos jauh. Nu penting mah dugi. Mak, waktos berang teh Laraswati adi tegas Mang Tatang ameng ka dieu mak. Nu mawi palai terang ka mak. Nanging kalarsan manuju ka pasar. Kocapna jang ending ngawartosan ka indungna dupi Laraswati teh kongsi ameng ka bumina. Atuh senang manehnya yang diamengan kudu gelis. Kocap mah eci bari rada keom. Dupi ngertos yen jang ending geh nyimpen rasa ka Laraswati. Ari mak era mah bisi kadangu ku batur. Ding mage kongsi ngora janten mage terang kumaha galagatna jalma nu keur kapentang asmara. Kocap mah eci teges pisan dirasa ku jang ending. Nu mawi teu nyalahan memang kiwari anjeunna teh geureundeun cinta ka Laraswati. Ah mak jauh teuing ngomong teh kadinya mak. Mak dupi ayeuna mah peuting ge teu pati keung mak. Mun lelempangan dupi loba anu melekan kaum bapana oge. Rehna watos ku kelong wewe nu geus aya korban kamari mak. Murang kali Mang Komar sareng bojona Mang Jaja. Kocap jang ending harita para mitra mampirkeun kocap ka perkawis kelong wewe nu keur ngajungjurigan di lemburna. Enjing nah hasieun maneh ka eta kelong. Ma ecih kalaka seuri siga teu rempan dina terangna oge si kelong wewe teh geus mawa korban. Ih mak kalaka seuri mah teh siga nu teu sieun wae nyanding mah sieun atuh. Kumaha mun ka dieu mak? Jang ending harita kongsi eureun ngarancetan suku indungna dupi ngaraos aneh kiwari indungna asa teu saeutik oge ngarasa sieun ku eta kelong wewe para mitra. Jang ending kelong wewe dugi raha wae moal bakal ngawes-wes maneh jeung kaluargi Tatang moal bakal. Mun nyasakin tanah beunang maneh teh ku eta kelong paling ukur dirawuh hungkul disumputkeun di padumukan bangsa lalambot. Kocap mah eci tegesna ngabejaan kajang ending dupi halna kelong wewe moal bakal wantuneun ka manehna jeung kaluargi Mang Tatang. Mak terang ti mana mak? Dupi ending teh ngaros siga aya nu disumputkeun ieu teh ti emak. Nya jujur we nya mak. Nu mawi ending teh lami beuki ngarasa pisan istuning emak teh sapertos aya anu disumputkeun dibunikeun kitu ka ending teh mak. Ngomong atuh mak ka ending ulah kieu ulah disumput bunikeun. Kocap jang ending para mitra bari harita calik di sisi indungna. Ma ecih ge gugah lajeng calik di paturona bari ngusap tonggong jang ending nu harita di payuneunana. Jang dupi maneh teh datos sawawa panginten salami ieu maneh teh geus ngarasa dupi aya nu ditutupan ku emak ti anjeun. Eta teh lain naon? Nang estuning keur kahadean anjeun sorangan yang nu pasti anjeun ge bakal terang. Ke mun geus parang waktosna mah kiwari mah penting anjeun teh terang. Ya, terang yen istuning emak teh nyumputkeun teh kangge kasalamatan anjeun sorangan. Moal bakal wantun. Kelong wewe mah ngawes maneh hartanapi kaluargi Tatang.
Ampun sakitu weh ari ngeunaan kelong wewe mah. Kocap Ma Eci bari harita anjeunna lajeng milih ka kulem. Jang ending ge ditinggal kulem dupi harita milih kaluar tinggon Ma Eci. Nanging mawa hate nu pinuh ku rasa penasaran. Ayak pu aneh. Penasaran kuring ka emak. Ngomong teh beneran teu sih kelong wewe teh teu wantun ka urang keur ngawes-wes mah. Mun dirau saurna teh nya. Gitu oge kaluargi Mang Tatang. Tapi dipikir-pikir aya bener na omongan emak pantes atuh Laraswati ti leuletik dirauna dugi kiwari ukur disumputkeun wae. Gitu oge cep Dadang. Murang kali Mang Tatang sami teu diwes-wes. Kunaon ari batur diwes-wesnya? Aya naon ieu teh salaresna? Pasti ieu teh aya alasan. Teuing nu penting aya nama urang teh teu kaganggu ku eta kelong. Kocapna jang ending bari harita muru ka enggon. Dilajeng gogoleran dina paturon bari nanggeuikeun gadona kana bantal. Ngemut deui ka Laraswati nu beurang kongsi ameng ka manehna para mitra. Para mitra kaum dangu. Wengi beuki meredong. Babaung anjing ti kajauhan kadangu keung jeung geuman. Baranang obor ngadadak pareum katebak wangin peuting nu kenceng ti gupaina dadahanan. Kiwari asa mere totonden. Bakal datang nu disieunnan ka eta lembur. Pangpung nu garing kasemplak tina tangkal nu kaguncang angin. Manuk buek ting sarada jeung koreak hiber-hiberan siga kila-kila teh geus beuki deukeut. Katingal di tangkal basia bari uncang angge jongjon sosoranganan seuri-seuri sakadaekna. Sakapeung ngaleungit, sakapeung oge aya deui. Seurina nyin murinding ka bulu punuk ditambih selenget bau kamenyan nu nambih keung keur nu ngambeuna. Cikikikan bari teu eureun-eureun ditembalan ku manuk beuk. Totonden goreng aya nu keur hadir dina harita para mitra. Nya kaleresan harita aya Mang Emen nuju mulang. Anjeunna tos icalan bajigur bari ditanggung ti lembu rongsok. Bejana aya nu keur hajat nanggap jaipongan ti rahwana grup nu kasohor sinden anu denok. Maklum para mitra, nya rezekina tukang bajigur memang wayah peuting sasaranana keur marema nu meser dupi raos nyuruput bajigur di hawa gunung anu tiris. Komo teh harita aya tongtonan tangtos jauh deuketna bakal dijugjug ngalakonan ngala rezeki keur sanak pamajikan di imah. Alah, aya nu seuri euy. Kocap Mang Emen bari ongko ngingkig nanggung goroboganana padahal mah kukurayeun anjeunna teh ngadangu anu seuri tadi para mitra. Aduh, kadangu deui euy. Tong ngaganggu demit. Punten kuring ngiring ngalangkung. Kocap Mang Emen dupi harita teras ngingkig. Sesa bajigur ukur paling 3 gelaseun deui para mitra. Nanging di hareup basiah teh geus mulai deukeut. Bulu punukna beuki murinding jeung muringkak. Ditambi manuk buek terepeh dina nyorana. Dagangan teras ditanggungna ngandelkeun tekad sanajan sieun keukeuh manehna dek mulang. Nya sadugina Mang Emen di palebah basiah, Mang Emen ngarenjag dupi aya nu nyauran. Kang, bajigur Kang. Kocap awewe nu jangkung lenjang kulitna koneng buukna ngarumbai panjang. Panganggona kabaya beureum bari nyumput di tukang tangkal basiah. Duh,
ras akang maneng sugan teh saha neng dinu poe kieu sosoranganan sagelasnya neng. Muhun Kang, sagelas wae. Dupi bade ka mana sih neng? Taros Mang Emen bari anteng nyidukeun bajigur kana gelas. Ngantosan Akang, Dupi kunaon neng? malai dirangkul ku Akang. Ah nu leres atuh neng. Muhun Kang, ayu dieu Kang, bari bantun bajigurna. Nya atuh neng, ngimpe naon urang tehnya? Nu geulis hayang dirangkul ku kuring. Cihoy. Wih teh ieu meunang untung, meunang awewe oge. Enggal Mang. Sakedap neng. Ieu bisi panas bajigurna ditatakan heula. Mang Emen rikat bari mantun bajigur harita muru ka tukang tangkal basia. Sadugina ngamprokan nu jangkung lenjang, Mang Emen ngopiok jeung gemeteran. Dupi sing horeng nu diamprokan teh salin rarai janten kelong wewe. Bari nyiciriwis heuri si kelong harita mah. Nya Mang Emen teh langsung ngalungkeun bajigur. Kalap lulumpatan batiku sieun dugi tepuguh jalan. Saban tunggul dirumpakna sakedebug labuh hudang deui. Kitu jeung kitu sasah rasa Mang Emen nu muru lumpat ka pilembun para mitra. Ah, tolong kelong wewe, tolong, aduh, tolong, kelong, tolong. Mang Emen kocapna dina harita anu sasah kulantaran ngamprokan si kelong wewe nu salin rupa ngajailan ka manehna. Neng nong para mitra, dongengna neng nongnya. Insyaallah urang lajengkeun deui dina seri ka-11 nya para mitranya. Nya ku kituna panginten sakitu anu tiasa dipidangkeun di waktos ieu sim kuring Cing Adnan nyuhun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.